Jadi luhur panggung sanes maksan kaluluhuran. Bro, urang aturkeun prosesi upacara pangbagia puncak karapna ngalangkungan persembahan rampak gendang. Cok. Tololebak, 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 yo, one, two, three, four. Hey, up, hey, up, hey, digga, up, digga, awas yo awas aduh alayo sukun kapaya api kanut cahayana dosan sederhana angkat ngaganan bangun tayakan nganggut sinjangan roman mojang priangan umat timut surat seri anak lirik kapat mojang priangan dirok suka apaya nami ganteng hayang dan dosan sederhana mojang priang ambo ai urang mageus kolot bisa nyerangkeun jeung greget mugi katampi kalayan kabingahan utami nu kasep kali nu geulis persembahan prosesi upacara Pangbagea oge persembahan puncak garap tina prosesi upacara Pangbagea ngalangkungan di putri-putri nu garolis dina prosesi rampak gendang nu pernah diaturkeun mugi katampi kalayan kabingahan Ceptoni Sandiaga Neng Eli Suryani anu saja ngabrokeun jodoh patosos nempangkeun lambang jadina alam rumah tangga mugi sing dulungsuran anugerah Allah Subhanahu wa taala ulajan tentunggul sirungan catang supaan kantar kakaitan dina kawananana
tawis kenangan dinten ieu singajanten catatan sejarah kanggo hidup gelis anak ieu. Amu oh ya atuh ka dieu kadilanan sakedeung. Samemeh unur urang onyukan. Oh, bongan aya paribasa unur katingali punung datang katingali tarang. Kelanan yang kelanan amu urang onyukan sakadap tujuh. Sakitu nu kasangakeun tiwa sapara kanca parangalun anu kasuhun mugi cemarasihan sami ampun. Waktuna patepung lawung tos kalangkung dong kapangsa pikeun paturai tos kasampang sanes teu hoyong papanjangan wa dina bentonkeun garapan nanging kauger ku waktos. Hapunten tina nunuti hal kakirangan tutus langkung ke pangalang bobo sapanon sareng sapakeun agungnya paralun hampura anu ditedang nyangakeun sabrang salayan lebat ka cabe mahantu nyangakeun tamih lumayan lebat ka sae mah di manaeun mung sakitu mangke hatur kabodohan putra sinar pagugah PSP nok galor geruk dina bentonkeun garapan kahiji prosesi upacara pangbagean urugina pawiraos waktos kalian hormat ieu kasempatan anu salaluasa-laluasana diaturkeun kabangarsa pupuhu pangatur lagu manata calagara anu kabeto kapancen ka mangajajaran acara-acara anu pokok waktosna mangga diaturana wirujang mancan gawe wirujang tugas mangga nyagakeun.